burung sare ayo di dia susu mang di surga kan tak aya bahan paeh deui kagencet nenen geus we naon si ibu jeung seuri kata nah mang selamat nenen mangnya ngan hampura keur ibu-ibu mah moal dibere 70 perjaka ku Allah bakal dibere tetep we mak mah caroge hiji we dibere pendamping mah teh ngan mah hampura eta anehna caroge emak di surga setiap hiliwir aya angin buki kaset hiliwir deui aya angin buki cahaya buki hurung buki kaset moal hidung juga aya lainna di alam dunia kitu tah buki kaset buki hurung setiap hiliwir aya angin langsung jadi pemingset hiliwir deui angin jadi Ronaldinho jadi artis dah ya bisi teu laksana Gusti jadikeun jiga mantan sit hiliwir angin jadi jiga mantannya jadi inget ka mantan jadi inget ka mantan gitu. Nah itu RPW itu dibayar gitu ya itu dibayar palingan lanjutkan tak geningan gitu kadek ya tong lalawora kaajengan tong lalawora kadek tong nyepelekeun ka guru ngaji hampura sabab ya sabab cilakana hiji jalma lamun jauh di ajeng cilaka sabab saur kanjeng Nabi saya di zamanun ala umati yafirruna minal ulama iwal fuqaha dina hiji zaman mah umat kami bakal ditunggukeun panyaki teu butuh kaajengan teh teu hayang deukeut kaajengan teh bahkan ngewa bahkan teu saeutik anu ngamusuhan kaajengan makana hapunten Bu urang lalajoan lamun aya urang dieu anu geuleuh kaajengan ngewa kaajengan bahkan wani ngajak gelut kaajengan urang tingali ku kabehanana sok lalajoan lamun dikersakeun paeh jalma anu kitu bakal jengker kejer anu kitu ya hari maut mah udah kejer nya oh serius lamun dikersakeun ya dia serius aya di dia anu wawanianan ngamusuhan kaajengan hampura sok lalajoan ku kabehanana lamun dikersakeun ceklek maut langsung nu kitu mah tingali sia moal aya nyawaan punya heuh goreng bae mah moal aya nyawa kitu tah makana ieu kade tong jauh ti ulama naon sababna ieu hirup di masyarakat mah ieu sagala rupa ge butuh ajeng sok urang tataan lamun mah budak peuting gering minta cai ka saha aya syukuran 4 bulanan ka saha ka ajengan budak Jonatan syukuran ka saha sumping deui eta budak cenah aya ngawinkeun ieu syukuran ka saha kabeh teh oleh ka ajeng tengah peuting kocak dengek anu kasurupan ka saha bahkan tengah putih kocak ulah-ulah pamajikanna arek ngajuru datang ka saha ka bidan mana Bu bidan oh iya Bu bidan kade lamun aya nu ngajuru mah entong datang ka ajeng datang ka bidan heuda buinggung atuh sok pajengan Pak Ustad sana ieu bojo abdi bade ngababarkeun sumping ka Pak Ustad awan da bingung Pak Ustad awan ningali eta awewe geus ngadangkat ngomong geus rada kolot geus kieu bingung nya bingung Bu bidan nya leres kitu kudu ngadangkat tarik napas tiup dan tengah ada pergi bak-bak itu nya jeung kodolna keluar bingung eta Pak Ustad awan ieu kumaha cenah eta mapatkeun jampe purpun tinggal tunggular gagap tinggal tuari tunggul sia tunduk ari tangan sia depak kasih maku pangawas aing si maing si memang ngeuleuh aing sing heuh atuh Allah teh keluar dan ngeuleuh aing siga mah berjeng aya kumisan
cicing we orok tadi jero tamah deui doana eselepetet eselemen sugang lain meletet mah hayang nenen. Pas beunta Ustad Awan Allah reuas Allah sia eta geuningan geus katingali boa eta sirah budak dalila keneh langsung dibedol da ku dibantuan punya dibedol kok ngomong teh idong da Ustad kalau cenah juga bedol aing si sugan teh sirah budak sing horeng teh saya kan nyebut bawok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah ibu bidan sudah seri gua pernah ngalaman sugan teh sirah budak baru dibedol sing horeng teh antong tong kajengan anu ngajerukeun mah buru-buru sana kabin ibu bidan ya. Alhamdulillah sing panjang yuswa ibu bidannya sami sing berkah tepikeun ke akhir zamannya sadaya nangis mararao tinggal ibu bidan we jeung Ustad Awan duaan seuri atuh bu mending teu seuri terus gitu pokoknya masih berkah sadayana lanjut ke geuningan kitu tong paborah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak ngamulyakeun ngagungkeun khidmat ka ulam ku Allah bakal diwaris perkara anu teu kaherti ku akal barokah hirupna dunya bahkan tepi ka akhir eta contoh anu kahiji hampura nya anu kadua ieu teh judulna teh tong paborah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak nyebutkeun namina wali na Allah ahli warisna Allah ahli warisna Kanjeng Rasul maksudnya ku Allah dibarokahkeun hirupna ya singkat cerita di Banten teh di Cikadueun aya anu namina Syekh Maulana Mansur lungsuran Syekh eta tah di Banten lama teh Syekh Maulana Hasanuddin teh murang kalihna Sunan Gunung Jati nuju dakwah tah ka kebon mapai jalan satapak aya anu tulung-tulungan aya anu tulung ngan teu kitu reuas Syekh Maulana Mansur di pilarian sumber suara sing hora anu tulung-tulungan teh mau aya maung kagencet ku tatangkalan atuh karunya diangkat tatangkalan anakku Syekh Maulana Mansur terus eta maung lumpat ka leuweung Syekh Maulana Mansur neruskeun deui perjalananna tiba-tiba jobrudul dihareupeun aya maung anu kacida lobana ngan anehna eta maung bisa ngomong kumaha ngomongna Tuhan hatur nuhun geus nyalametkeun pamajikan kami dalah teuing kumaha lamun teu ditulungan mah meureun pamajikan aing teh geus paeh kagencet tangkal sing horeng si mana horeng eta maung teh kajajaden bangsa jin anu nyarupakeun mah maung oh geus heueuh cenah sarua teu naon cenah da kudu silih tulung sebagai bukti cenah rasa nuhun kami geus nulungan pamajikan kami cenah arek ngapi ngajagi salira cenah nahangan aing hungkul cenah dijaga ku anjeun teh henteu sakabeh cenah turunan salira ngan cenah turunan aing hungkul anu dijaga ku anjeun henteu sakabeh jamaah bahkan santri anu ngaji ka salira ngan santri aing cenah eta hungkul henteu saha wae jalmana anu pernah nyebutkeun nami salira nami Uyut Mansur tuh kegerecuman ieu urang doakeun listrik panjang umur tepikeun ke akhir zaman sarua ada karunya Ustad Awan jeung ibu bidan awan nu nyaangan baik ya makana montong kaget lamun aya hiji jalmi bahkan ustad ulama jeung kiai aya jalmi anu muka syapah bisa ningali di tukangeunana aya mau ngajaga jeung ngati maungna geus datang ka dieu
ngan ieu mah buntutna dihareup, ari maung mah buntutna ditukar. Alhamdulillah. Iya hampura cek guru imah